ngaji tinanyaho jadi nyaho sanggesanyaho kuari diamalkan etalah buah ilmu makos gitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teu diamalkan kos buah tangkal buah buahan paling pakai nyuhan kunti anak disedinya wa iza qultum fa'dilu di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong teh kos kuari orang sing lempeng ngomong sih hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau wah dur kredit haram sia nafsa geus jelas patul buing geus jelaskeun dina ikhlas patul geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal. Adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya bener datang ge enggak ngomong tentu haram kiai aya motor bagus sih jangan kiai bae pake bae motor naon motor Mio menang naon tuh menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun ieu mah jangan kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sekian teh nggak masalah guys nuhun kudak kredit haram ya jadi dakuran jelas budaya kecuali sedang butuh butuh teh nggak masalah lah sekian teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh Kiai, sebenarnya kredit haram apa halal sih? Nyahonya, sebenarnya ini sebenarnya can jelas, kan nanti lah. Butuh amat mah geus halal bae lah. Kiai terenggesan jadi kiai dah. Bener bae, aja nu ngaji ngaran geeusan pan. Geeusan. Sia lamun disogok ku pamarentah haram. Duit pemerintah datang ke sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kayak jadi mui haram sia kababawa ge ke akhirat sia sing ada sia dek jadi PNS sogok haram sia emang kumaha gitu awas sia iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram kiai kulan ieu kampanye petilu aju Ima kiai mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah. Teu bisa ente mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun. Alhamdulillah. Didele 5 juta. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa hidup P3. Hidup. Si kiai kumaha? Bego ya kiai. Tah kabelah dia mah tersogokan ge ai kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat. Eta regesa di kiai kos kiai teu jelas. Tah eta kiai baheula tokoh kures teh kararitu da dua tak wa idza qultum fa'dilu di mana ngomong mane sing lempeng sing bener. Datanglah Partai Golkar ngomong, insyaallah ngadukung Golkar dia tuh tamapan ngaranna ge partai kadalon teh mah. Insyaallah lah pokona. Mun nya kiai bantuanan, atuh masalah. Salaman guriwel. Datang deh Demokrat. Ieu mah kiai bantuan doana. Insyaallah tuh Demokrat deui kan kuari keur ngajabatkan presiden ke presiden Demokrat kan. Insyaallah geus dibantu lah. Salaman guriwel 2. Datang deui ti PKB. Wah tuh PKB makan partai urang kan NU. Atuh deuk ka mana deui? Manya kudu urang kudu kaluar ti KNU-an. Ulah kajeun kuku mah ge tah mah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna. Oh iya bener mantap insyaallah geus guriwel 3.
datang deui P3 we kumaha teh kiai tuh P3 mah pan emang tiba heula tama atuh waktu lamun teu didukung P3 deuk kumaha jadi emang kekuatan Islam aya dan di P3 nu mantaknya nama make bintang P3 naon kar Ka'bah da eta teh lambang sebagai lambang Islam wah teh gurih balde opat kiai nu sabenerna deuk ka mana sih kiai teh bener teh kiai teh bener eta teh bener teh kiai hampir rata-rata aya nu bener kok ndek milih teh kiai. Waalaikumsalam itu partai nanti Golkar oh aing ngadoakeun ngan kula mau milih emang kunaon sepel aing ka Golkar beneran nih moal milih datang deui Ivan Waalaikumsalam ieu partai pan moal milih Muhammadiyah menyaing kudu dukung Muhammadiyah hatta rajasa Muhammadiyah kayak moal kayak kasih henteu moal ngadukung moal geus moal datang Demokrat mau Demokrat keracak-kacakan moal ngadukung henteu cuma ieu mah bingkis bawal dari itu moal aing mah moal geus moal teh moal geus. Assalamualaikum ieu mah P3 ieu mah partai Islam wah Islam cangkangna doa tiba heula ya hasil mana hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil kunyana moal aing mah konsisten tak kiai di berenduan kabeh di barenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema aja nih di berduan moal kabel ge pae ieu nyana pae aing pae deuleun ke di akhirat eta teger tak kiai resep tah urang anu kos kitu tah ye eta aing masallah ku Allah bae mah ai ku jelema mah jajana ge pae ge aing pae mah jaing mah disumbang embung ku nyana dahar aing nyana jaing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok tere selawat ka ye kiai aja babalan batan ka nu pae atuh si budol 5 panetes nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing kanyana atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing atuh lupa mah terus sakali doang nyolateun nah ancam-ancam teuing ge atuh aduh masyaallah ieu bab sholawat teh anggeus-anggeus ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain sholawat teh kifarat fidyah jelema teu salat sataun eta teh lam tuqdo walam tufda teu bisa dikodoan salatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tuqdo tufda bisa jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok qodoan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa mantak naon atuh ya sataunnya na teu salat sapoe 5 lantaran mazhab Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapoe genep liter kalikeun sataun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk ngagunan deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna untuk Muhammadiyah cenah umat kudu dibayar bae nyalateun ge ku ami mah bersih sakeuna teh ikhlas soekeun seungeut sia ku aing sia ikhlas di mana horeng sia tah jadi eta mah fidyah ngaranna mentek lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha acan moal dipidyahan deuk dikodoan atuh masalah ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar lain pidyah tah mah apang mayarkeun mobil tah mah atuh baja kudu leumpang ka ditu masalah tah ulah dikaitkeun tah mah urusanana teh pidyah tah mah kos kitu tuh loba nu bae lumayan sakeuna tah ieu wa idza qultum fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kamistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pakai karesep ge moal kabel kiai eta mah tolol kunaon gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang deuk ka mana cenah lupa tadas ulah diararajian hei aing mah hayang diajan ku sia
udah teger jadi kiai Allah saya mah ngaji sorangan aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae itu terus bae nu ngaraji ulah diajian teh mah jelema kos karara itu teh tepuguh nya nama ieu moal ditumbung menyet cenah hirup bermasyarakat hei aing mah masyarakat keunean yang ti Allah aing nang ti juri mah teu hayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gitu kiai eta jeung benernya keran hukumna Al-Qur'an mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia kade neuk ngaji pan kamar jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah genep-genep bae oh kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 7 nya nama so kiai balik ke partai ngadukung beneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberian duit ngaji rame maca sholawat lagi apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ke kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya teu beres kiai urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng itu ngurusannya nama ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan cok lah di bala kiai anu ancur di partai daek masyarakat ngaji kanjana tek saja anjing teu aing mah ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancub-ancuban di partai nyaan ngagelo hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung parket moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutup apakah kiaiana si wong RS teu hayang masyarakat embong kunaon sia teu ngaji nyaho sanget ye ngaji mah ganjaran ganjaran nyon teh emang kunaon atuh ngajina kos kitu teu hayang isu penting mah ngaji emang kunaon deuk dibere duit teh nya teu dek ngaji si kos kitu ngaji mah supaya orang menang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ke alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu jurig-jurig duka sekarang itu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerek kembang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu nancan kakarak nampung bae jadi terus salah je wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba mamang calon kan ieu mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar kula mah belu jasa kan ka Golkar jadi kula mah moal bae terang-terangan walau kana dza qurba sanajan dulur nundek calona enten teu bae sia dulur bae teu ngadukung lain masalah kos kitu masalahna kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini kula kan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar masa kiai ngadukung eta mah daripada eta jago membung sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta tak eta hebat lamun kos kitu walau karena zaku terang-terangan geus henteu bae jadi nyahoan dulurna ge ulah kan dulurna mere ongko cek dulurna sia teh siga dukung dan teu gae puyeng aing jeruk dikiriman bae segala apal segala nanaon tapi eueuh kadengena dina kadengena aduh puyeng aing geus kana ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas
Datang mah datang kadinya ngarokok biasa ngobrol kayak balik ditanya emang ente ngadukung untuk sama formalitas bae tolong tuh coba teu terang-terangan ongkos dibere jeruk dibere tapi ente ngadukung eta konsisten moal beres fa dilu sing bener hese jasa tau urang kos kitu hese jasa tau kos kitu lumantak dina masalah insyaallah bae kan di Batul Muin dijelaskeun urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atau naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah ai insyaallah mah antara endek jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nya moal bae geus teu tatangga ngariung beuting ngariung ieu kaditu beuting waduh moal bisa kula moal bisa emang aya naon nonton bola di TV kula bararego tad pan ustad ieu nu bakal mimpina waduh hoki sa final ati gue ingat riung iya kan tujuna kumaha mau dikapetingkeun atau tas asar ya oke waduh kesempatan emas aja ya ustad bego tapi di satu sisi bego di satu sisi terang-terangan eta ustad hebat berarti eta ustad daripada kita penting tujuna di imah kan itu pimpin insyaallah guys tawakulna henteu emang memehna ge moalinya na insyaallah geus lah aya nu sajen ieu aing mah hoggas ieu le final sakeuna ieu magister waduh pada jasa ieu eta tolol nah etalah fa'dilu walau kana dza qurba bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu nginahin kadengen haram halal sunah menang jelaskeun jadi jelas kiai ulah ieu tolak tilu tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa dirujuk deui tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja menurut kiai kumaha nyaonya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna kira-kira atuh lamun cek kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pamarentah mah hiji cekeuna malah mah teh jadi aja keputusan kumaha nyaonya keke geus kesel halo gua kula balik heula teh nya geus teh saya balik heula isu ka dia lah kayak dipikir-pikir lah ku mama geus hebat ta mama jelema mah isuk dah datang waalaikumsalam jajasiah ya eta babawa naon tadi pengkolan mau jeruk segala apel wah mantep ya mayu pas kieu nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ieu mah jadi hiji bae lah jasa mah jeruk ka dieuna barang diasan teh jeruk dah asem tilu jadi tilu emang kasar jerukna yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai geus bae pamanggihnyana di kitab bain kubro tolak tilu adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawab mui ulah bingung sia nanya ka aing tilu dek nya ka ditu hiji tinggal terserah sia dek itu teu percaya dek aing mah tilu bae pan bisa akur pokoknya teu akur ya pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawabnya nangke sabondoroyot jeung sia ka ditu los aya sia daek di hukuman zina make ka dituna lain ieu mah kan nolakna teh keur marah cenah cak pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah kitu kudu jai macan ngajaran jelema nolak teu marah jangan nolak make bae keur marah
lamun kos kieu mah cek salakina sia teu bisa ngahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing ka sia kan keur marah jamual aya kieu engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekal kurang engkau ku tolak ya sak pamajikan isi naon gunung kieu ya bari dicekel bari ku tolak bola ya datang ka neangan ka Irak ge moal ka Baghdad moal aya moal pasti nolak mah keur mana nya sia kakarak sakitu bae ge emang eueuh deui awewe parangsana di Lampung tengah badag meureunanan ayo mabur sia keur marah moal aya neng jangan keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok kuari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini kuari mah nanya ka kula ka mama ye tilu bain ngobrol gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke dia ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu beres urang jadi ngeunaheun plong itu kieu kayaknya jadi henteu itu geus iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba sadajan ka dulu waduh ikan alo aduh lamun disampaikeun ieu kumaha alo lamun teu disampaikeun ieu kumaha aduh ieu terjadi seperti kos kieu sampaikeun apa adanya geus beres geus kos kitu sanajan dulur sampaikeun wa bi'ahdillahi aufu tohonan kumane sampurnakeun bi'ahdillahi janji-janji Allah ente janji ka Allah dek nazar sok tohonan ente sumpah tatadina sok tohonan sesuai jeung aturan-aturanana naon anu ku ente diucapkeun perjanjian-perjanjian ente na ieulah kudu ditohonan sampurnakeun na ieu nu opat laranganana sangat sama mentak dijelaskan zalikum musukum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum isyarakan lain opat nomor kahiji wala taqrabu malal yatim nomor kadua wa uful kaila wal mizana nomor katilu wa idza qultum fadilu nomor kaopat wa biadillahi aupu ditambahan jeung nu tadi nu 5 jadi 9 ieu bakeur nu 4 bae la'allakum tadhakkarun supaya anjeun eling kapituturan jadi nyaho geus sanggeusna nyaho dipake urang teh ngaji tina teu nyaho jadi nyaho sanggeusna nyaho kuari diamalkeun etalah buah ilmu makos kitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teu diamalkeun kos buah tangkal buah buahan-buahan paling pake nyuhan kunti anak geus dinya teh buah wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un Kangjeng Nabi Gusti Allah ngajelaskeun wa anna hadza jeung sanyana ieu nu ku kaula diparentahkeun ka anjeun Muhammad titah dibejakeun ka aranjeun kabeh wahai para kufar Quraisy. 9 5 jelas 4 samar sirati agama kaula mustaqiman aja lurus patabi tuturkeun agama kaula urang titah nuturkeun agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya titah wa hadza wa anna hadza sirati ialah agama kaul Islam pakai aturan modal tadi mustaqimah lurus patabiau tuturkeun 8
nomor kahiji tuturkeun Allah tusyriku ulah musyrik, nomor kadua wabil walidaini ihsana tuturkeun sing hade ka indung bapa, nomor katiluna ka anak ulah dibunuh rapi-rapi anak ulah sieun teu kaparaban lantaran nahnu narzuqukum wa iyyahum, nomor kaopatna wala taqrabul fawahish kaharaman-paharaman zina maling judi jeung sajabana jawab jeung deui wala taqtulun nafsallati harramallahu ulah sok ngabunuh awak-awakan harta yatim pelihara nu rapis datang ka manehanana bisa ngurusan kana harta sorangan timbangan jeung tiktakranana sing rapih di mana orang meuli jeung ngajual nate supaya sesuai jeung aturan-aturanana di mana ngomong kudu blak-bakan aturan benerna ulah aya nu sumput salindung komo patali jeung hukum mah sanajan kadulur. Nomor kasembilanana wa biahdillahi au putohonan secara sempurna janji-janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah wa anna hadza sirati iyalah agama kaula cak Kangjeng Nabi ti Gusti Allah fattabi'u tuturkeun eta tuturkeun Islam ulah make aturan-aturan lain Islam wala tattabi'u subula ulah rek naluturkeun anjeun kana jalan-jalan anu paberencai patafarraqu bikum engkena jalan eta teh bisa mecah belahkeun ansabilih jauh tina jalan Allah ulah nuturkeun agama Yahudi wala tattabi'us subula fatafarraqu pabancai ke wala tattabi'us subula ulah nurutkeun Nasrani fatafarraqu pabancai ke wala tattabi'us subula ulah nurutan kitu Katolik fatafarraqu ulah nuturkeun Buddha Konghucu Protestan dan lain sebagainya fatafarraqu anjeun bakal paberencai misah jauh ansabilih ti jalan Allah ti jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi keur diuk jeung para sahabat Kangjeng Nabi ngagarit di taneuh khatta lurus Kangjeng Nabi ngagarit sahabat bari ngalikeun kabeh cak Kangjeng Nabi wa hadza sirati ialah jalan kaula lempang cek Kangjeng tepung kalpengko didareulekeun ku sahabat kuari Kangjeng Nabi njieun deui garitan-garitan khututun katsirah garit sep ti dieu ka dieu belah katuhu digarit-garit belah kenca tinu tadi teh digarit-garit loba jadi goba gurat-gurat teh tinu lempang teh ka katuhu digurat-gurat ka kenca digurat-gurat ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi hadhihi subulun ieu jalan-jalan belah katuhu ieu ge jalan-jalan belah kenca ieu ge jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha tiap-tiap jalan aya setan anu ngajak ka dinya sing hade cak Kangjeng Nabi wa hadza sirati ieu jalan lurus agama Allah ieu jalan-jalan anu diajak ku setan naon asina Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Protestan jeung agama-agama bid'ah rapat dan lain sebagainya. Nah ieu nu kenca wa hadhihi subul ta'umul yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah wa sa'irul ahlil milal wa ahlal bidah wa ahlad dalalah min ahlil ahwa wa zulm wal furuq kabeh tateh bangsa anu kaluar tidak aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cek Kangjeng Nabi ya lurus bahwa hada sirati mustaqimah fattabi'u tuturkeun geus moal kebal urang hirup di alam dunia tinggal nuturkeun aturan Al-Qur'an bae tinggal nuturkeun aturan Kangjeng Nabi bae anu geus diijtihadan ku mazhab tuturkeun mazahibul arba'ah cak mazhab menang cak mazhab teu menang geus ulah hese-hese. Tapi kan di Indonesia mah hese lantaran misah antara aturan negara jeung aturan agama kan bae nyana-nyana atuh aturan negara urang-urang aturan agama satungtung urang bisa make aturan urang teu bisa nyanggakeun sadaya-daya kanyana dia emang teu sinkron di urang mah tah ku ngadirikeun agama
ku ngadirikan negara di luar agama geus kena sanksi nu mantap engke bakal disidangkeun ge kiai-kiai ustad-ustad di akhirat keteu ngomong-ngomong acan mah ieu bakal bahaya komo haju ngadukung mah cilaka luar biasa sarua jeung teu percaya ka Al-Qur'an dirikeun negara sesuai jeung Al-Qur'anul Karim mata lawan kan geunah perang masalah Quran mah kos kitu cenah pae syahid cenah urang eleh masalah nu penting syahid menang luhur agama wah ku perang mah pahara jasa tapi kan eta urang keur carita jeung Quran tapi di lapangan mah pan lain deui ka dituna ditanya sia daek perang di majelis waktu adu siap perang siap datang ka lemburna sia mun perang daek eulah tanya di nubelah itu tadi siap di itu mau siap perang siap nongkrong telah urang mah can kawin aing belah itu tadi siap perang siap tanya siap perang itu sih emang gua kreditan cara geus tanya nubelah itu siap perang siap aing mah bener wow bener emang gua gitu utang sabeulit hulu mending perang aing lah alhamdulillahirabbil alamin urang ge kuari maca Quran ngadengekeun urayanana ngan lamun dibawa ka nagara urang ge termasuk goblok bintol mun dibawa ka nagara lantaran negara urang teu make Al-Qur'anul Karim disebut negara demokrasi liberalisasi hayang bebas liberal ngarana terpisahlah agama jeung negara iya di negara urang kos kieu lain make negara Al-Qur'an padahal mayoritas umat Islam di Indonesia bahkan Amerika menyebutnya negara Islam ke Indonesia teh Belanda nyebutnya negara Islam ke Indonesia teh Inggris nyebutnya negara Islam lantaran mayoritas tetapi horeng barang suka negara hiji poin acan Quran udah diselapkeun di negara jadi urang gua kuari rakyat masing-masing negara mah negara baik dipimpin ku Amerika demokrasi pancak tadi ge faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa sadafa anha wal aya jelema nu pangblon-blon nama tibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim jeung ngabalieur tina ayat geus puguh Yahudi jeung Nasrani mah di Indonesia pamarentahna ngabalieur kana Al-Qur'an geus pamarentah teh pamarentah bohong cak Qur'an lain cakula heulanan cak Qur'an heulanan nu kuari dari camat bloon bupati ablaul bloon gubernur abla bloon presidena abla udah dia cacingnya balir di Al-Qur'an itu make negara mah terpisah negara teh jeung agama teu meunang negara make Al-Qur'anul Karim urang masing-masing di negara demokrasi mah kos kieu do mantak deuk aya kemajuan kumaha aya lantaran teu jelas hukumna hukum buatan manusia dimodif ku manusia bisa iya bisa tidak lantaran aturan nu jelas geus sabaraha jelema nu korupsi biasa-biasa bae di rakyat dicokot ku nyana Dracula diisap di rakyat teh masalah sekian triliun dijelaskan deh masyarakat nyaho sial aing usaha aing ngumayar sugan teh deuk ngarapian dileg-leg ku nyana pantabah leuwih tibatan orai koros iya kumaha moal beres negara satungtung teu make Al-Qur'anul Karim lantaran lumayan teu dipaehan deui nu maling teu dipotong leungeunna nu korupsi diantepkeun disel setahun 2 tahun Tommy diadili disel minggu aya kabar dibui minggu berikutnya nyana naik kapal udara ningali Indonesia kapalna American Tommy Winata ya Allah aya di Cikupang ge aya ngan misah Tommy Winata
maksudna Tommy jeung Winata tengah hiji tukang es mah ieu mah kapalna merek Tommy Winata tah da kumaha tuh nah kumaha biasa bae di hotel aya kapanggihnya pancena statusnya dibui kos gitulah di Indonesia hukum teh jang jelema jelata jang rakyat boh maling kotok mah irung misah irung kunaon eta dipupuhan maling kotok masyaallah ai gayus malingnya sabaraha 600 triliun kok biasa bae 600 triliun boh mun dibelikeun ka cendol dibagikan ku ari diburulukeun jelema waduh gojay de cendol bari heotan tuit kunaon cendol gayus mantep cerkena ya Allah ya Rabbi Karim sajaritakeun eta kakara hiji encan deui nu lain-lain nu kamari diperpajakan sabaraha karena korupsina ai sabaraha tuh lain hehe Put sabaraha put tuh nyahoan nya bajabaran pandingnya geus terlalu jauh meureun kaluhur teuing mah mun kukula disebutan terlalu loba di tahun 2000 ka dieu ambalaya koruptor teh geus teu mahi dina naon karangaranna catetan ieu mah sesuai jeung kanyaho urang gubernur urang ibu atut wawan sabaraha coba korupsi masyaallah kan eta teh di sekitar provinsi di kabupaten atuh pokoknya mah asal aya be celah-celah tergantung gede jeung leutik da atuh meureun di desa sakitu hayana sakitu korupsina di bupati mah kabupaten rada gede-gede deui di gubernur atuh gede-gede deui atuh komo di kabinet mah wah dituna nu urang teu nyaho ge ambalaya deui kumaha ieu keur carita nagarana bongan teu make Al-Qur'anul Karim maju kumaha tuh teu kumaha aja eta memenang kesepakatan urang ieu mah keur carita urang agama Islam mayoritas Islam kunaon atuh henteu berusaha ngadirikeun urang make aturan Islam oh cenah abeh ngeunaheun atuh pek bae aya abeh ngeunaheun mah korupsi terus-terusan pamalingan diantep makin menjadi memang di negara demokrasi mah imamna Amerika urang mun neuleuh imam Amerika perjudian makin ditingkatkan di negara demokrasi perzinahan tahun 2000 bae tercatat anak-anak zina 60% di Amerika teh pezina kelas SD dan SMP eta geus 60% eta tahun 2000 tahun ka dieu nu tingkatan 18-19 tahun geus hese nyaritakeunana maka inilah undang-undang pemerintah Amerika teh supaya diamankan engke aya penampungan anak jadah agus itu di negara demokrasi di urang ge teh untuk kemungkinan engke di ujung-ujung nama aya lantaran neuleuh tatangga urang siereuneuh geus terlalu loba nu tanggung jawab kan diangsongkeun ka lurah cak lurah sial amat eta emang nyanana nu sial deui malah begitu diangsongkeun kunaon ka aing apun buatan ente sawareh ieu aing mah ceulina doang cak lurah ayo coba ka camat dan lain sebagainya emang kuari camat teu loba nu zina di Tangerang di Kabupaten Tangerang nu kula nyaho bae mun dibejakeun murikak bulu nu kula nyaho bae camat nu zina nyaho kula mah lain lalaga sombong amat cenah kiai aing keur sombong beneran aing mah ke heula cenah kiai nyahona ti mana awewena pendatang ka aing ye menta cai ye udah kemana lompat sia ayo sia ku aing nyaho jasa ditanya ku gula perbuatan siapa duh cenah pak kiai jeung pak camat mana mau dibejakeun itu adalah rahasia ngan nyaho bae sabaraha camat loba jasa lah lurah atuh komo lurah mah pokona geus ambalaya lurah Pemda loba kunaon henteu tanggung jawab awewe minta cai ka kula supaya nyaradaek tanggung jawab batu kiai sakiana teh kadanan cenah ngawin kula mah atuh ieu anak nu lahir dibiayaan ku nyana saha ieu si A naon statusna eta kitu kok mau kaluhur ka ditu lah cenah sing bibisanan bae kiai aing keur bibisanan keur asli-asli jalain rahasia atau di zaman Soeharto mau komo atuh pan
di zaman Soeharto kula sok nyarita baepan di Cipanas teh aya kalibah perumahan anu para menteri aya di dinya nu urang make kendaraan aya soraan ge ditangkep teu beunang urang mun make motor make mobil sorana rada tarik ka dinya teu bisa sebab aya beberapa menteri dinya keur istirahat jeung syaiton jauh pan kula waktu pan ulin teh lain di Tangerang wae di Cipanas di Cianjur ulin teh ngaji kan nyaho kadinya atuh 9 di Bandung lila di Garut lila Tasikmalaya lila nah aya perumahan elit lah di Cipanas kula asup kadinya jeung urang Cipanas ieu masa menteri anu naik deui ieu masa menteri anu naik deui ieu masa anu tah di dieuna ieu penjagana wauh teu meunang lah aya motor nu tarik-tarik eta zaman Soeharto aya soraan tidak boleh mobil motor anu sorana kencang teu meunang kudu nu sorana kabeneran kula mawa motorna kencang sorana ditangkap cenah tidak boleh udah kalau mau jalan aja ke sono ya motor nggak boleh sebab terganggu para penggede didinya belah ditu urang Ciloto belah ditu neuleuh ke arah ditu ieu aya imah agreng jasa saha besan Soeharto yehe haju kadijana lain naik mobil make pesawat brak lim siliong imana di ditu lim siliong geus hayang nyaho hayu jeung kula ngan datang ka ditu atuh aing mah teu waos ya Allah ka ditu di dari itu boga aya mah kula keur gaji palak baheula di ditu tah jaho ieu masih anu dideuleuh ku kula awewena ganti-ganti eta zaman Soeharto kasus Tommy jeung Maya Romantir kasus Tommy jeung babaturan Maya Romantir kayus Tommy eta kepala negara boga anak kos kitu menteri-menteri nage Alhadin Sawa sarua eta tahun baheula atuh komo tahun kadieu lantaran ma min zamanin illa ba'dahu sarrun eueuh zaman kecuali leuwih bobrok sanggeusna keur ieu mah loba kiai anu masih kene anti dibere ku Golkar kuaripan geus kuluhum baheula masih kene aya imbung dibere ku bupati embung dibere ku partai embung kunaon besi kaganggu ibadah ketengenaheun diukna lantaran cak surah guru lamun urang hayang diuk teteg sing hade dahareun jeung pakaianana lamun urang make BHS menang di bupati teteg menang 100 bae maca sholawat tengah peuting Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina bihi min jami'il mah bupati ya nang di bupati samping BHS menang 3 Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tunjina sholli sholatan galak kadelina bagus menang ti bupati lantaran menang ti APBD moal beres ya menang ti zakat bikeuneun ka fakir miskin dipake ku kiai teu ceuli datang ka geunaheun pake maca sholawat da bae mentak guru geus amanat ulah sok dipake moal ngeunaheun ibadahna aya keneh tah baheula mah nu kitu kuari ayo coba malah bangganya menang ti bupati teu menang ka toel ku batur hook Kiai Ondo atau mah kos gitu bangga budak pugu temawaan karena ibadah eta geus eupan kiai nu kos kitu nu kamari ieu mah loba nu amanat sing hade ceng nya tarima bae dapil bala tapi dipake mah ulah loba keneh guru-guru urang nu amanat kitu sing hade deuk ka Allah ulah diracunan ku nu kos kitu kuari mah belajar ka pendopo belajar lumayan baliknya sok diberi sebarang kabur kerja sama aja gaji pendi lu mantap beki kolot beki blon kayaknya nama tak ada arah duit terus karari itu ya Allah wis geus kajembut-jembut can bisa husu ibadah ieu keur carita kamari masih kene di Garut masih kene amanat sing hade ceng kakula guru kula
sing ade pakaian terutama sok merek lah atuh tarima-tarima bae ngan ulah dipake. Almarhum Abah datang kapet eta samping bagus jasa di anak begitu kula kitu bebeja eta samping bugis bagus amat dicokot ku sia boleh dipake kunaon gitu nanti bupati pan ulah dipake bikin bae ka batur ai batur meunang batur hokeunnya seperti ka kula ulah sia moal beres ke ibadahna terus guru-guru urang nu lain deui di Jawa Tengah Jawa masih kene aya nu apik kitu kuari ayo kuari coba urang ngagenggeureukeun sok bupati sok sia ngoloso suci sia waro-waro urang pukura wawaroan dikit jadi bae pudoli itu barang atulah ka ditulah ya artinya salah saijieun ieu keur carita kabok-brokan makin ka dieu hayu coba karasa aja kurang baheula nu mabok jasa ti kuari Ambalaya berarti kan tidak dua kepala satu ulama dua umaro hayu nu baheula nu maling teh rada sieuneun kene kuari bageus teh asa-asa nu korupsi baheula masih perhitungan kuari wabehan korupsi teh kumaha makin jahat nu mantak lamun Pak Adam Malik bae boga simpenan nu sakitu dibanggakeunana begitu baot kayawan pan simpenan Pak Adam Malik nu sakitu Pak Adam Malik dihebat-hebat boga simpenan atuh komo zaman iki wede wis lah orangna rem make wede wis blong kabeh kiai lagi mah baheula mah mun dita kampanye masih embungeun kene kuari mah daftar abdi bae nu ngadoana abdi bae nu kampanyena tangkorak sia baheulana ge ieu artina rusak berarti cenah lamun kiai ulah sok kaju ibadah bae pan nagara ge kudu dicekel mun nu terjun terus terjun ka ditu pikir kotak sia terjun soteh lamun ngagugulukeun Al-Qur'an ari ieu mah lain ngagugulukeun Al-Qur'an ngagugulukeun Yahudi lamun sia ngagugulukeun Yahudi jeung Nasrani deuleukeun pondok pasantren sia moal kembal deui adur kajen kumaha ge bangun ku sia make duit ti pamarentah di cenah pun ngadirikeun agama sia niat sia ngadirikeun agama tapi sia salah nu didirikeun lain agama demokrasi moal ece satu kajen kumaha cenah ieu mah pan yayasan aya yayasan mah sabangsa sama sanagara ai pondok pasantren mah murni ndek ibadah ka Gusti Allah Al-Qur'anul Karim kitabna cak kitab haram cak Al-Qur'an makruh cak mah wajib eta bae urang lelempangan ke pemerintah ka itu maksudna secara praktis ilu lamun henteu niat dek ngarobah cilaka dek tipilueun kira Gus Dur mah dek niat ngarobah nya nama dek dirobah ku aing ku cara aing mah lalaunan mantap begitu teu mampu ngeusan geus buriang badina cak Gus Dur mah lain hajaeun cak Gus Dur horegana barang ancup ka jero orang koros melulu cenah di negara orai loba kalajengking loba bayombong loba cenah aing geus jengke-jengke cak Gus Dur teh geus hararese jasa mantap begitu dek di kitu bantu ku pabehan teu cak Gus Dur los orai koros kabeh tah ka dieu mantap ku hari mah geus karek itu kan jeung eta keur dibacakeun make bahasa urang jadi mah nu ngajina urang lembur mah lulu pah urang lembur mah kudu dikitu-kitu hese teu ngartieun nya mah make bahasa politik teh teu ngarti pan lamun bahasa lembur mah tangkap dia bahasa lembur ai bahasa politik mah amankan dia padahal lamun urang lembur mah amankan pajar amankeun kumaha bae padahal mah tangkep teh bego eta kan hese pakai bahasa politik mah teh pakai bahasa intelek mah teu ngarti urang ketos mah amankeun orang tangkep mantap geus jadi urang lembur mah maningkos ge bledak bledug maka bahasa intelek teu karti bahasa tangkep jeung bahasa amankeun eta kene sarua bae ngan sopan bahasa lemas halus tuh Naila faqad ja'akum bainatum min rabbikum wa hudaw wa rahmah
faman azlamu mimman kadzdzaba biayatillahi wa sadafa anha moal aya jelema nu leuwih zalim leuwih biadab leuwih blon tibatan jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim jeung ngabalir tina ayat-ayat suci Allah mantak urang mah moal kebel deui paeh sia de ulah dibalieuran Al-Qur'an komo nu geus kolot malah mah ambeun embun-embunan geus bau kuburan. Gas, jangan geus kudu lelempangan ka kuburan di mana aing geus kudu kitu sabenerna mah. Ye, lain haju nonton TV gedegeun. Aki teu gadenge dangdut tah. Ulah garadeng siap blon teh si aki-aki. Ulah kitu geus, pareuman. HP piceun. Tasbih kongkorongkeun, baca tilok. Geus kolot lah kudu sadar Al-Qur'an aing dek nuturkeun Al-Qur'an tuh. Geus kajen batur mah batur bae. Nu kuari keur terlena di DPR, di MPR sabodo geus. Lain urusan aing. Lain urusan aing. Ieu kan sebuah negara kajen geus aing mah ka Allah bae geus kolot aing umur aing geus 70 tahun, genep 10 ieu. Duh, kumaha mun disuk paget aing paek. Diplongkeun hate, tinggalkeun eta aing di ka Allah kuari. Gas. Sebab lupang zalim-zalimna batan jelema nu ngebohongkeun ka ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ye, berarti aing baca Quran riba, baca Quran haram, beres geus aing. Ditangadilikeun negara Islam. Ye, aing teu mampu, geus aing moal milu aing teu pedes sakumaha bae. Demokrasi losing bener bae si aing ngadoakeun aing mah deuk aing jeung Al-Qur'an tah mun bisa kos kitu bae sorga teh jelema. Organ geus. Aje ente kampanye los leg-leg gusia kampanye pan kitu amat keur ieu mah pan jadi tokoh keur ieu aing can ngaji aing keur ieu mah kuari mah geus ngaji ji atuh pan ngaji mah tokoh kajian kumaha ge di Golkar teh tetep we kudu ngahandeutan mong haram ternyata ente ieu mah aya jang ongkos mah gede tah letek sia tah si aji blon orang aya perhitungan keneh. Aduh, agak-agagan buru kan. Eta ieu mah diberen teh aing membung aing mah. Diberen tetep aing mah geus tobat aing mah. Toreng teh mah. Doraka lain Quran teh mah kos kitu bah. Paingan kiai sok nyurah bae. Partai mah akur bae kabeh ge. Ngan syukur ngalalaga doang segara Islam segara naon. Orenganan jaheun teu bukti nama jaheuh bareng ku aing gerandapan bener. Geus, moal milu aing mah. Engke deuk milih tante kumangke bae. Kana aing moal baheulanan ku ari mah. Kampanye moal, naon moal aing mah. Dahar moal, ising moal. Wah, ieu Ki Haji kudu dikagrogol geuning mah Ki Haji. Pepegatan. Geus maca Quran. Bu, rapi. Tata dina aing bobolokot milu ecreg-ecregan engkeuy-engkeuyan di partai bariteu nya, ho aing teh horeng ku ari bareng geus nyaho mah horeng kos kieu. Ceri kagus. Baca Quran, salat, merapi. Geus ulah kukumaha teh lantaran memang bentuk nagarana kieu geus we itu sakadar jang sorangan kak bae. Ja atuh urang ngoyak-ngoyak negara nu sakieu meujeuna kikieuan moal kuat sakadar jang sorangan bae aing mangamankeun diri aing we di akhirat engke ketika aing dipanggil ku Gusti Allah. Ngaran aing disebut ku malaikat disanghareupeun di hareupeun naon ngaran timbangan mun aing ditimbang amal dibere bukuna 2 buku bagus diteudeun di katuhu buku jore diteudeun di kenca aing ke didinya tuh bertimbang mun bagus beureun ka dieu mun goreng ka dieu mangkaning aing hirup di partai ti baheula boh lain ngagugulukeun agama geus aing mah kuari mah tobat ka Gusti Hampura Gusti baheula mah teu nyaho abdi teh ayeuna mah geus nyaho moal Gusti tah eta kakara geus aman teh mah kos kitu mah aman tuh ieu geus deuk dikumahakeun negara urang geus kos kitu eta demokrasi sing bener atuh demokrasina kuari geus aya calon presiden nu pijadieuna geus aya kuari dipilih teu dipilih ku rakyat geus bakal si eta saha cenah kiai pokona si eta bae henteu bae nyaho bae engke bae henteu bae saeutik bae engke bae tuh kuari nyaho ente kamari ieu anu kampanye hasilna loba teu menang nu cicing bae tak geuring menang komo nu di DPD mah nyana teu ieu teu itu teu ieu teu kok menang
anak atut kabeh naik padahal mah lamun dihitung eta suarana eueuhan kok bisa naik tuh wallahu a'lam bishawab gitulah kaayaanana si A nu kudu menang suara loba dihandap kok henteu si B ketika eueuh suara anu kok jadi seperti eta lah permainan ngaranna ge tuh nu mantap eta urang kiai endek milu ngagugulukeun nu kitu kiai mah keur carita kiai nu cekelan Al-Qur'an nu kudu jujur jeung adil ulah wa ka Al-Qur'an nu dipakena jujur jeung adilna bae lah di bab eta haju milu kadinya ngegecebur tuh kiai kos itu teu make kada Al-Qur'an leuwih zalim jelema anu ngabohongkeun ka Al-Qur'an eta lah anu pang zalim haju lain sakadar sakitu kumaha tuh sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al adzabi bima kanu yasdifun wallahu a'lamu bimaradi bakal ngabalas kaula nu agung alladzina yasdifuna ka jelema nu ngabalir tina ayat-ayat kaula siga ade mantak urang ulah ngabaliran Al-Qur'an kade keur carita urang ancur bae tapi ngabalir mah ulah kade datang ka halal-halal barang haram ngaharam-haram nu halal kade omat jasa beda jelema mabok di dahat teh nama ngaharamkeun ngan ieu mah kajurung ku nafsu jeung nu ngahalalkeun kana eta mabok cilaka murtad ngaharamkeun riba aing ge sebenarnya namanya ieu teh riba kreditan model kieu teh ngan kajurung ku hawa nafsu jeung nu ngahalalkeun riba cilaka sia ngahalalkeun riba beda mantap kuari kabablasan jelema lah ngaji riba kreditan waktu mau maju negara kos kitu mah aing mah teh nyaritakeun maju negara maju sia dekat neraka tah dekat sorga goblok urusan negara balik urusan aing urusan nyana tah mah itu satungtung memang di negara demokrasi apa udah-udah bae kumaha negara kumaha bari teu maju da teh kuari ketika Bung Tomo nyaritakeun kepemudaanana bangkitlah wahai pemuda berjuanglah wahai pemuda kurang terus dirayakeun hari kepemudaan tiap tahun di negara miliaran modalna taruhlah ku hari hasilna aya kemajuan hasil daripada kitu ngahayukeun Bung Tono untuk memajukan negara jeuh kieu bae terus malah beki acak-acakan atuh du dieu ge hasil lain garayakeun anak beda jeung muludan mah diban jajabang muludanana jaba hasilna tapi di negara mah urang ngarayakeun ku ari proklamasi demokrasi 17 Agustus woi kabehan hasilna mana jabeki bok-brok kuari hasilna mana di sekolahan bae ge baheula mapan urang teh dibere nyaho presiden urang teh ieu wakilna ieu menterina aya sakean menteri luar negeri menteri dalam negeri menteri kehutanan menteri kelautan kabeh nyaho gubernur urang di SD keneh ge di bejaan gubernur Jawa Barat gubernur Jawa Tengah gubernur Jawa Timur gubernur Kalimantan dibere nyaho bupati urang nyaho anak urang kuari bupati urang saha nyahonya emang teu dibae henteu tanyakeun SD anu teh nyaho SD anu teh nyaho teu nyaho mun bayaran mah bayaran teu menang telat ieu keur carita berarti kan mundur di zaman kula leutik bae dibere nyaho ku guru teh ieu palinter baheula mah kuari teu nyaho mun ditanya gubernur urang teu nyaho bupati urang teu nyaho komo eta mah bangsa hari naon libur bae teh ieu libur hari naon teu nyaho budak libur isukan ditanya saya libur abang naon emang tadi bejar ku teu tanyakeun guru apa emang libur ya emang hari apa enggak tahu saya juga sararial kawean guru lagi teu nyaho ada paegan murid teh masyaallah sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina kaula nu agung bakal ngabales ka jelema anu mengo ngabalir tina ayat kaula teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim baik seluruh Al-Qur'an maupun sebagian-sebagian cara sebagian organisasi anu nyaritakeun harus disurtil Al-Qur'an itu
yang ini sudah tidak relevan lagi, yang ini baru bisa dipakai. Acak-acakan, awas ya, sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab, maka diberi siksa paling dahsyat luar biasa. Amerika teh akan diurang teh geus heseun jasa ieu. Negara rusakeun Indonesia teh heseun lain lalagaan. Seselehnya na. Lingali kronologi negara ti awal. Mulai wari dimodernkeun pondok pesantren, satu sisi bagus, tapi dibalik eta aya tujuan teu bagus Amerika. Ternyata teu berhasil keneh bae, tetep masih kokoh keneh bae Islam di Indonesia. Masih keneh hese di kutak-katikna. Oh, ditingali ternyata salafina masih kuat biasa. Ieu urang kudu bersyukur ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu geus nancegeun di dada umat Islam Indonesia keteguhan jeung kekuatan. Jawa Timur Sunan Ampel, Jawa Tengah Raden Patah, di dieu Cirebon Syekh Syarif Hidayatullah, Banten Maulana Hasanuddin masih mengakar ka dieu. Ketika dioyang-oyang kasalapanana tetep bae. Masih keneh, wah keneh bae. Nurunkeunlah Amerika jil. Jaringan Islam liberal, Islam supaya diliberalkeun. Mulai Nurholis Majid ngayakeun kegiatan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hampir asup ka Tangerang. Ketika deuk asup ka Tangerang, ayalah tokoh Tangerang nu kakula, inget takula harita bulan Ramadan. Pak Kiai izin enggak akan ada debat ke Nurholis Majid. Di mana? Di Anu cenah. Dan Pak Kiai harus hadir. Aing daripada hadir, mendingan ngamuk aing di dieu. Kok begitu sih Pak Kiai? Kagetun nyana. Kenapa diadakan di sini di Tangerang? Jangan coba-coba di Tangerang mah. Maksudnya aing mah ngagos nyana doang, padahal teu wani atuh. Eta geus ACC Nurholis Majid teh diadakan malam Minggu. Hari teh debat dengan tokoh Tangerang. Kula teu bisa. Jangan, haram, jil dia. Nanti cilaka orang Tangerang. Bahaya ini. Terjadi alhamdulillah. Nu ngayakeunna orang perumahan. Begitu diusulkan ke tokoh-tokoh, Pak Kiai ngamuk katanya, ntar bagaimana kalau jamaahnya ke Solo? Jadi sieun, padahal mah kula ngagos doang, ntar mingguan akan saya undang semua ke Solo. Sieun Nurholis jangan-jangan ntar mati kita katanya. Padahal aing deuk ngundang saha? Moal bisa di bulan puasa pada tebah. Tapi sieun nya tuh terjadi. Ieu. Kemudian Abdallah, kemudian dan lain 50 nu jadi tokohna adalah Nurholis Majid. Masya Allah, panggil ku Gus Dur, debatlah jeung Gus secara intern. Eleh Nurholis Majid, jangan usah dikembangkan. Apa itu cek Gus Dur? Ngapain begitu? Kita aja. Oh, dicarekannya nah. Udah, ketokohanna doang dimunculkan. Adapun jilna tidak boleh ku Gus Dur. Ketokohanna mah bener, bahkan hampir jadi presiden pan di Indonesia. Mun ada jadi presiden, wah tuh acak-acakan di urang. Bisa-bisa masjid dibombardir kabeh, gereja diaya-ayakeun. Kumaha emang nya nama seluruh agama baik sesuai dengan informasi Amerika. Di gereja Amerika nyaritakeun bahwa seluruh agama adalah baik dan yang terbaik agama gereja. Tadi Amerika nyana endek nyampekeun kitu sebab nyana lah corong. Untung masih kena aya Gus Dur. Kuari coba. Lamun aya deui kumaha? Jarang hese kuari mah. Tulang geus teu bisa diangkat deui Gus Dur. Teu bisa dihudangkeun deui. Nu aya kuari karar ieu kan nu aya. Nah ieu keur carita sesele. Akhirna aya 5 tokoh dipanggil ku Amerika. Teu perlu kukula dicaritakeun ngaranna. Lantaran eta teh anak-anak kiai Jawa Timur jeung Jawa Tengah bawa ke Amerika nu tadina nentang begitu wallahu alam. Sebulan kemudian diskusilah jeung Nurholis Majid di Amerika. Akhirnya jadi kesepakatan baliklah ke Indonesia. Lain anak kiai laleutik eta teh anu bergelut di negara. Masya Allah, untunglah saat eta masih aya almarhum Gus Dur. Panggil ku Gus Dur kabeh. Ada apa kamu di Amerika? Ini. Nggak usah dikembang. Ingat. Mesir negara Nabi, Mekah negara Nabi, Palestina negara Nabi, Indonesia negara wali. Wow, tuh bisa ngomong kumaha ku Gus Dur. Alhamdulillah. Datang ka kuari masih seseleh keneh. Eueuh, kamari deuk eta, deuk sertifikasi mah kumaha kitu.
kiai teh kudu make sertifikat. Ya, emang nanaonan gitu eta ayo. Atuh Pak Haji Podeh mah geus boga ku hari sertifikat. Bisa digadekeun dina mah ka bank. Nanaonan eta. Musyawarah lah terutama NU tama nu nentang. Eta kan dibalik eta Amerika. Anu tadina teroris ieu teh menyudutkeun Islam ortodok, Islam salafi. Nu kesulitan nya. Sampaikan maksudnya ulah berjuang harus pakai sertifikat. Ditentang. Untung NU tahu masih eksis kene. Tidak boleh cek NU walaupun Muhammadiyah saat eta aya saeutik. Tapi ketika musyawarah NU jeung Muhammadiyah dua organisasi eta menentang. Alhamdulillah aman. Apa-apaan ini? Coba eta. Urang mencari tadi Indonesia baheula terus-terusan Amerika menggerogoti. Pada detik ieu geus teu dianggap lain salafi mah satu-satunya yang harus dihancurkan salafi kumaha nya ge bingung ngancurkeunna maksudna bingung teh kieu ieu pondok salafi ya tina awi tina kayu bom naon ngaranna rubuhkeun dirubuhkeun eueuna naon kieu los geus dirubuhkeun sapirawi aing mah keur carita kayuna ge los geus dirubuhkeun baralik nu ngarubuhkeun nya deui atuh jangan sia deui atuh kos kitu sapira kumaha ngaji alif beja berbab bete sapira kos kitu yen deui survei kok ada lagi emang mau apa ini enggak boleh lantas udah ini harus dirubuhin lagi dirubuhkeun deui baliknya nya deui salafi mah tuh bari mah itu hese amat teu meunang cek nyadata kos kitu mah atuh di juru masjid mah kan ngajina ieu kuburan ieu juru masjid alif beja berbab geus babari bae menang didinya emang kunaon gitu itu deket kuburan iya nggak aja sia kuaing dipiteskeun abe babari dikubur gitu